Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan dulu bare-bare ya. Bela na indung jeung bapak kanu jadi anak. Dimulai ngandung bapak jeung indung deh mimi kadeudeus diusapan petuangan teh. Tapi kagubrag ka alam dunya. Budak teh aduh ampun kudeudeuhna indung jeung bapa eta budakna dipapangku disusuan diberi kasih sayang ku indung bapana geus gede teh nya cumoo meuni lucu kuat ka pipi ge meuni aduh ngagara rayot eta putra kitu nya teh sada jalma ge pasti ngalaman gaduh putra diogo lamun keur ceurik kerewel diogo diais dugikeun ka beuki jajan eta indung kolotna dupi ka lieur jarang nada hayang jajan ieu turutkeun hayang cocoan eta dianteur dan teh diturutkeun mah budak teh ngadat lieur tapi lieur oge heueuh haledatna mun gaduh putra mah nya tah sakola disakolahkeun diuruskeuneun dibajukeuneun geus gede mah dikawinkeunun meureun didikeuneun agabakeunun luar biasa nu jadi kolot indung bapa mah heueuh ngabelaan anak teh nya teureun eureun teu pegat-pegat boh milik rezekina teureun eureun jajana jeung sajabina nya kitu deui doana mah kuat ka teu eureun-eureun unggal menit unggal waktu, unggal poe, unggal mutu, unggal tahun tapi kain oge alhamdulillah ngadoakeun anak mah teu pegat-pegat teureun-eureun lir ibarat cai ngiricik teureun-eureun mere kahirupan ka heueuh eta ka putra nu matak lamun jadi putra teh heueuh sing soleh babakti ka orang tua takwa ka Allah Subhanahu wa taala sing bisa ngajungjungkeun ngabahagiakeun darajat kolot insyaallah sadayana sing wararas waluya salawasna cita-citana sing taragabul sing terwujud kitu meureunna nya ai papatah sepuh kapungkur mah nya